Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun barayana Kang Haji Channel. Aduh, alhamdulillah baraya ya kudanget ayeuna di pasosonten ya. Ku endahna kuraosna pamandangan di kebon pakuan. Alhamdulillah barayanya urang masih dipaparinan kanikmatan kesehatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tah saurna teh baraya ya Kang Haji Channel, Kang Haji Banda sinareng reng-rengana kreo nuju ngadariung baraya ya di saung pakuana Kang Haji Channel. Aduh tuh, aduh masya Allah barayanya. Nah begitu nama ayo kurang ya kurang bincang-bincang we baraya ya kumargi Kang Haji Banda sinareng Kang Haji Channel nembe mulang damel sana di Bandung na baraya. Assalamualaikum Pak Ji. Waalaikumsalam Yang Haji. Wah, nembe mulang ti Bandung tuh barayanya. Tah ieu Kang Haji Banda. Assalamualaikum Kang Haji Banda. Aduh, nembe mulang ti Bandung. Oh, hontonya baraya nembe mulang ti Bandung barayanya. Wah, begitu nama. Urang teh kada sering bersyukur tuh. Itu Mang Samsurai itu. Woi, bebeunangan teh laukna. Entah, aduh tuh itu Mang Samsurai nya nuju bare kontrak cina teu bebeunangan baraya laukna kosong teu aya baraya tuh. Jadi pas sasonten mah di kebon pakuan mah baraya karaoseun. Masyaallah nya. Nah, begitu na baraya tuh mulang ti Bandung teh Kang Haji Channel langsung nyebor baraya tuh tinggal. Wah masya Allah. Aduh tadi salin heula tuh Kang Haji. Kedahnya tuh baraya langsung aktivitas mulang ti Bandung langsung nyebor baraya tuh Kang Haji Channel teh. Jadi pamit di cebor teh cenah sieun kabakar baraya. Wah mantap tah kebon kangkungna. Tah nu kali dieu mah kebon sosina. Kabar baraya Kang Haji Channel ya. Mangga nu ogi sosin kantun gaskeun we baraya ka kebon pakuan wae tuh. Pokona mah itu sosin teh salaleger baraya ieu teh. Masya Allah nyatu. Wah ya oh kami mah kangkung ya. Masya Allah barayanya baik kurang na kudaikan sinareng ku seueur bersyukur mah pasti insya Allah baraya tuh. Wah salaleger kieu ya sasina ge barayanya. Alhamdulillah baraya aduh. Masya Allah, kalau orang teh kantun menikmati nak beraya. Alhamdulillah ya. Kang Haji Channel menuju nyantai. Terus nyeboran mah barayanya. Oh, kreo menuju pada ngarariung, menuju ngabahas konsep skenario kangeng ke kapayuna baraya tuh Kang Haji Banda menuju masuk panginten tos. Capek Kang Hajinya di Bandung tuh. Aduh capek lah. Oh tinggal Kang Haji Channel nuju niis baraya. Ya masya Allah. Oh no. Nama orang bincang-bincang we sadang Kang Haji Channel lah barayanya. Tuh wah rawaseun ke niis kieu Kang Haji Channel. Waduh nuju niis Kang Haji. Aduh nembe mulang ti Bandung pangintennya. Binga kumaha Kang Haji? Binga we mutan teh raos. Oh raosnya. Alhamdulillah tukang hajinya ku binga ku raos mah nya. Tapi pada malam di Bandung lah lancar? Alhamdulillah. Tuh lah lancar cenah baraya. Kang Haji Channel ya aduh tuh. Pas sosonten pas sore di kebon pakuan tuh Kang Haji Channel masih setelan omen ya. Di kudu
baring. Tuh anjeunna nuju ngukur ye cenah ye sabaraha dinten ye bade panen kangkung teh ye. Bulan. Sebulan ya Kang Haji nya. Masya Allah pokona mah. Alhamdulillah barayanya ya. Di pasar sore di kebun pakuan mah baraya ya. Ya, ieu mah urang bincang-bincang we baraya ya. Sareng Kang Haji channelna ya. Aduh. Alah, rawaskeun kieu Kang Haji channelnya. Kuniis tinggal tuh baraya. Tos tunuh deui wae baraya. Tapi tetap semangat Kang Hajinya. Insyaallah pami urang semangat dibarengan ku rasa syukur. Insyaallah pasti ku Gusti Allah ge Kang Haji dimudahkeun dilancarkeun. Amin. Jeung deui urang kedah ningkatkeun keimanan jeung katakwaan urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala Kang Haji. Margi naon lamun urang ningkatkeun keimanan sinareng katakwaan ka Gusti Allah teh pasti ku Allah ge dipaparingan kemudahan kelancaran Kang Haji. Yo baraya teh Kang Haji channel ya mulang ti damel ti proyek langsung nyebor ku semangat-mangatna anjeunna teh nya. Masya Allah tuh wah. Ya Kang Haji channel ya. Wah, tuh raoskeun kieu tuh wah. Masya Allah pokona mah. Daya kendala pangintennya di Bandungnya. Daya nu penting mah Kang Haji channel kudu bager ai damel di Bandung mah nya. Abi mah eta we kuninung teh ku bubur ayamna. Oh, ai bubur ayamna. Bubur ayamna kumaha rasa? Ngaraos? Oe, cenah raos rasa namanya. Aduh, Masya Allah. Pokoknya mah tuh. Yo paling dia Kang Haji Banda tuh tinggal di Pengkar Kang Haji Banda. Tuh, nyincet paling dinya Kang Haji Banda. Masya Allah. Pokoknya namanya. Allah Akbar tuh orang teh kerasa bersyukur teh kieu unggul baraya tuh wah ya tos mulai ngantuk pamang Kang Haji nya kedap deui bade magrib urang teh nya pokona mah insyaallah Kang Haji lah jeung berkah tatanena urang teh komo deui lamun urang sering-sering sedekah Kang Haji insyaallah rezeki ge moal beak Kang Haji mun urang sering-sering sedekah mah itu Kang Haji teh jeung deui komodi urangna ulah rudat. Pami rudat teh mah Kang Haji sagalana ge pasti ka bawa-bawa rudat Kang Haji. Alhamdulillah ya. Baraya nya alhamdulillah ya. Pasar sore di kebun pakuan ya. Kang Uje me penak deui ya. Sareng Kang Haji channel Masya Allah nya. Tos ngenyo. Tos ngenyo. Kedap deui ngenyoh deui. Oh, kedap deui ngenyoh deui. Masya Allah. Tah eta nya mumpang meupeng urang teh dipaparinan kasehatan tuh. Jadi saantawisna kanikmatan rezeki teh sanes acis wae Kang Haji. Sanes kanikmatan teh. Kesehatan, kanikmatan naon saantawisna nya eta kanikmatan ngarenghap. Ayeuna urangnya duit loba. Ai ku Gusti Allah teh dipaparinan kesehatan mah nya percuma gitu Kang Haji. Rudat deh pokoknya mah aduh Masya Allah pokoknya namanya tuh kreo Kang Haji channel nuju rating cenah ngabahas konsep kangge kapayuna tuh Masya Allah nya aduh baraya ya nuju ngawara rangkong santai gitu jadi marulang kerja teh langsung ngarurumpul baraya di kebon pakuan Kang Haji channel tinggal ku baraya sadayana ya sadayana tuh Masya Allah pokoknya orang teh kedah sering-sering bersyukur baraya ulah bosan-bosan orang teh kudu sering-sering bersyukur la ing sakartum la azidannakum wah insyaallah nikmatna pokoknya mah jadi pabi ai ala irabbikum atukadiban nikmat mana deui anu kurang didustakeun teh tuh Allah matos masihan kanikmatan ka urang teh Masya Allah teh aya ieuna lah pokona kantun urangna nu tiasa ngamanfaatkeun jeung ngajalankeunana tuh Masya Allah baraya masalah seperti Kang Haji channel kieu ya Kang Haji channel aduh tuh
Sanajan Kang Haji channel ieu nya bisi baraya yang terang. Duit loba pangabutuh teh aya nya. Jual gunung. Kayaknya aku mana duit loba pangabutuh teh aya tapi ku nikmati gitu nya. Masya Allah ya tuh pemandangan tuh bari ninggal pemandangan sawah baraya Masya Allah. Waduh ya Haji channel ya. Weh cenah rudat tah eta nyerot tong rudatnya Kang nya. Tong rudat Lah. metelieu. Tuh dinikmati lah. Tah panginten sakitu heula barayanya pas sore di kebon Pakwana Kang Haji channel bawa nama. Kang kabaraya-baraya Kang Haji channel tong hilap lah. Sieurkeun rasa syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak sholawatna, perbaiki sholatna. Insyaallah pasti ku Allah ge dimudahkeun dilancarkeun. Gitu. Kabaraya-baraya Kang Haji channel mugia ku Gusti Allah dipaparinan kesehatan, dimudahkeun, dilancarkeun dina sagala urusanna. Mungkin kayak dilanjut ibarayanya, pokoknya mah berkah dan selalu lancar jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.